da tika wayah kiwari menican beres-beres hari ini mah deh. Bahanin loba keneh gitu can ieu. Suluh poeana ni boga bujangan sare wae gitu. Can boga mamajikan ieu bujangan lah. Serat lah. Yang coba atuh emak teh pan beureun hayang boga incu geura atuh dengan awewe geura kawin. Ya Allah mak. Heueuh arek kawin mah arek irahawe atuh mak. Mak teh geus kolot pan hayang mangku incu ngurus incu maneh meureunnan nya. Mama gandeng resi wae tak kawin-kawin wae da maneh mah kabiasaan di omongan ku kolot teh kalahkeun kitu sok tara ngadenge aing kita emak ngan kawin we jeung kawin lah aing plus aya awewe saha euy kenaon teh kunaon nih? Kulan Kunaon? Cenah naon? Bieu teh tos udah gidi gue teh. Milarian padamelan. Oh, bingung pan ieu naon teh. Tos teu gaduh sepuh manehnya kudu kumaha. Oh, gitu. Ieu rek tujuan bari ka mana neng teh? Duh, kanya eta puguh ayeuna teh. Sugan atuh gaduh padamelan kitu Kang Abi. Teu aya ai padamelan mah da abdi ge sami nganggur beuneunan. Ari Bumi ayeuna di mana? Eta ning paling lebak cakeut Mak Oyom. Oh, Mak Oyom. Oh, eta teh cicing di Mak Oyomnya teu gaduh Bumi. Nuhun di dinya Abi teh. Ieu we atuh neng. Tos teu gaduh ibu bapak mah meureunna nya. Neng karasa teu ditikah ku AA. Nu leres ya teh Atuh leres neng. Itu aing karasa mah neng meureunna da mah kahiji teu damel. Meureunna Bumi ge kur aya mah hungkul. Karasa teu. Pami kitu mah insyaallah atuh ada pami meureunnan usaha mah biasa diikhtiarannya kuduaan wae. Nuhun pisan neng nya. Ari karasa mah neng. Teh naonan eta teh? Eta biwir meuni monyong meuni kos bojor hayam we. Lain hudang. Geningan ngimpi. Aduh, dekan baru mages ato.